Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mitra kaum dangu dongeng Sunda Encing Adnan alhamdulillah tiasa tepang dangu deui para mitra. Dina gelaran dongeng Sunda anu baris ngelajengkeun hanca carios Munjung Gondoruo dina bagian kalimatnya para mitra. Kukituna langkung tipayun para mitra simkuring nyuhun dihapunten tina samudayaning kalepatan. Sok bilihna aya kasamian bodina nami tempat gelar sareng sajabinanya para mitra. Numawi daya mangan saukur carios fiksi anu direka ku simkuring etang-etang kangge hiburan mitra kaum dangu sadayana. Bari nyalse bari santainya para mitra bari ngopi. Kukituna supados tong nyang kolong teuing kana waktos para mitra mangga dikawitan wae. Maoskeun hanca carios kalajenganana Munjung Gondoruo dina seri kalima. Wilujeng ngadangukeun. Yu ah. Para mitra kaum dangu, wayah isuk anu tiis halimun gunung masih keneh nyarengan. Ciibun maseuhan damis karuag netes ti jujukutan. Haur gombong sadapuran dipinding ku sora manuk nuting caruit nyieun kawaas nu taya bandingna dina ngagambarkeun kaayaan di lembur para mitra. Ibu-ibu nu keur nyarapu di buruan bari ngareokan runtah di wadahan kapiruruhan saibarat keur gawe bareng ngajagi kabersihan lembur. Kaum bapana nu geus pada sibuk ku pagawean sewang-sewangan oge katingal rame. Aya nu mawa pacul keur ka sawah, aya nu nyoren bedog keur kaleuweung, jeung aya oge nu mawa kerinjang keur ngunduh supa di kumbungan. Mitra kaum dangu Mang Wawan nu kalersan harita keur siap-siap bade angkat ka kali oge ngadadak kasemahan ku Mang Yayan. Janten niatna nu bade angkat teh harita kedah kahalang heula ku dongkapna Mang Yayan kiwari. Mang Yayan siga nu keheul nyidem nafsu nu disimpen dina hatena. Cik atuh geura jelaskeun heula Mang Yayan, aya naon ieu teh saleresna? Isu keneng geus siga nu ambek teu puguh kitu. Jol ngocapkeun Gondoruo dek dijugjug mun terang geunahna. Aya naon ieu teh Mang? Kocap Mang Wawan harita para mitra bari naros ka Mang Yayan nu can ngarti dina maksadna di enjing kiwari nu geus ambek nyebat-nyebatkeun Gondoruo dina nyemahna ka imah Mang Wawan harita. Eta Mang Wawan, waktu peuting urang tiluan ka kebon tiwu teh pamajikan aya nu nyarean Mang. Saurna teh kuring anu nyarean. Ari dipastikeun deui geus eueuh nu nyareanana. Jelasna mah eta makhluk teh geus ngaregedan pamajikan urang Mang. Bangsat eta makhluk teh ngaina pisan ka urang. Tembal Mang Yayan harita nu geus teu era deui keur ngomongkeun aib harita ka Mang Wawan salaku baturna oge para mitra. Keheula atuh Mang Yayan tong waka tarik-tarik heula nu mawi aib da ieu mah. Karunya ciyunina bisi eraeun atuh Mang. Kuring masih can paham ieu teh maksudna. Mang Yayan teh waktu suwengi Gondoruo datang ka bumi nyipatkeun janten Mang Yayan kitu. Lajeng menta dikelonan ku ciyuni kitu Mang. Tembal Mang Wawan nu bade negeskeun ku ngulangkeun deui kocap tembal ti Mang Yayan tadi para mitra. Nya Mang Wawan, jelasna mah kitu. Janten urang ka dieu teh bingung kedah ka mana heula urang teh ngadukeun perkawis ieu teh Mang. Balik ka pawakil jari nyawa sorangan ari teu aya batur keur nganteurna sok gugup kuring teh ngomongna. Maklum da kuring mah sakola gendep janten teu rada mapag suruh ari nyados Mang Wawan. Walerna Mang Yayan harita para mitra bari renghapna asa sesek. Keur neleg ciduh sorangan ge harita teh karasa pisan. Nah hate jeung pikiranna masih can keneh bisa tenang. sabab ngarasa hina jeung keheul hayang maleskeun nanging teu puguh jugjuganana.
sabab teu nyaho kagenah mana si Gondoruo harita mulangna para mitra. Dugi ayeuna urang can sare ieu Mang Wawan. Hate mah teh tenang we pokona mah. Mun teh aya nu mere nyaho di mana geunana eta si Gondoruo moal dingkengke bakal dijugjug ayeuna keneh. Keno dilawan jogo lah kurang. Kapalang dari geus kieu mah. Tuturna deui kocapna rasa nafsu anu aya dina hate sabab nyimpen dendem nu jelas pisan ka eta makhluk. Nu kawitna boga rasa keung para mitra, kiwari ngadadak leungit. Paribasa sanaos rupa goreng jeung geuman oge langkung geuman keneh Mang Yayan harita. Bari mawa nafsu anu gede teu kapalang. Dengarkan terus tayangan program terpopuler dari channel YouTube Encing Adnan Dongeng. Hiburan sambil rebahan. Dongeng Sunda Munjung Gondoruo tayang setiap hari Senin dan Kamis pukul 8 malam. Kisah bernaskah Tali Pocong Perawan Pemikat Jodoh tayang setiap hari Selasa dan Jumat pukul 8 malam. Dongeng Sunda Siwareng tayang setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 8 malam. Live streaming Cerpen Indonesia Pilihan setiap hari Minggu pukul 8 malam. Subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terupdate dari channel Encing Adnan Dongeng. Aduh, bahaya ringes kieu mah atuh Mang Yayan. Setan alas geus menyiar tumbal, keneh pisan kalakawani merkosa ka pamajikan batur. Kumaha nya Mang? Kuring ge bade carita teh rada melang ieu teh dupi nempok Mang Yayan kitu sih. Salah-salah malah bisa janten ribut kena teh dah. Mang Wawan kalah ka nanggepan bari siga nu bingung. Atuh tangtos Mang Yayan oge janten penasaran dina harita para mitra. Anjeuna memang palai terang sajelas-jelasna si Gondoruo kantenan kiwari geus nyarean ka pamajikanana. Tangtos sanaos karek wartos sajurelat nu can puguh benerna pasti bakal dijugjugan ngaran jelema anu keur nafsu. Kitu kahayaanana para mitra. Aduh kumaha Mang Wawan? Mang Wawan nyaho ka eta Gondoruo. Sok atuh bejakeun. Keun rek dikadek we ku dewek lah. Cuman pisan ting bakal aya korban deui ka hareupna, geus cukup ku urang jeung jenazah si Otas lah. Tembal Mang Yayan harita para mitra. Nafsuna beuki katingal siga nu bener dek ngayunan musuh bati ku geuneukeuna ka eta Gondoruo. Teu lami bah ajo kalebet nu geus maraban hayam ti tukang. Geuningan hayam maneh Yan. Sinarieun isu keneh geus nya mah naha teu ka sawah sugan boy ieu mah Yan. Tarosna bah ajo para mitra. Bari juru calik we harita teh dina bale palupuh jero. Bako dilintingkeunana bari niat rek gunem catur nyarangan nyemahna Mang Yayan harita. Ya eta bah buyang dek ka sawah nu aya keur panas hate kuring teh teu puguh ieu teh peuting gitu bah. Tembalna Mang Yayan bari nyundutkeun udud nu dicandak tina pesak bajuna sabatang sesak keur wengi para mitra. Kunaon sian? Aya masalah jeung pamajikan atawa jeung saha maneh teh? Taros bah ajo ka Mang Yayan. Nu palai terang alasan Mang Yayan harita nu ngawaler kitu kana patarosan anjeunna. Nya eta pamajikan kuring teh bah disarian ku Gondoruo basa peuting keur urang tiluan jeung Mang Wawan ka kebon tibu. Pamajikan nu diimah saurna teh panto aya nu ngetok. Nya eta kuring nu nembe balik saurna teh kitu. Minta dikelonan malihan mah nya dikelonan ku pamajikan teh. Teu lami kuring nu asli dongkap. Atuh terang wae pamajikan teh janten bingung. Dupi ngarasa tadi kuring geus balik malihan minta dikelonan oge. Naing kiwari jol aya kuring deui nu nembe mulang. Tak salahna pamajikan teu nempo sapeda kuring bah. Da sangkana geus diasupkeun ka paguritan. Janten kuring ge atuh reuas ngadanguna. Dugi kanyangkakeun pamajikan teh geus ngabohong. Nanging kata wispan ari jalma nu jujur jeung henteu mah bah. Dugi kasumpah-sumpahan eta pamajikan teh ka dewek. Nya dilelekan ku kuring teh. Nya kitu tembalna. Ceuk Mang Yayan harita ngajelaskeun kana naon anu geus dialaman pamajikanana basa wengi namangsa anjeunna tiluan ka kebon tibu para mitra. Kitu deui bah ajo nu ngadanguna janten reuas teu kapalang. Astagfirullahaladzim. Dugi kitu Yan. Ari kitu mah tuh banget kada buru-buruan maneh. Ditu
panggihan wakil jari bejakeun ka manehna waktu peuting anu naon geus ditempo ku maneh teh nyunkeun bong-bolong ka ditu ka Wakil. Bah Ajo tembalna bari nyebat ka Mang Wawan keur mibeja wae saenggalna naon anu geus dipanggihanana ku Mang Wawan basa wengi nya eta pikeun dibejakeun ka wakil jari para mitra. Ya ulah bah maksana kumaha ieu teh Mang Wawan? Dupi Mang Wawan teh uninga ka eta Gondoruo basa peuting Mang. Taros Mang Yayan nu penasaran. Dume cara kocap Bah Ajo teh tadi teh nu geus sidik bisa dipastikeun ku Mang Yayan atuh. Nya kitu Mang Yayan. Dupi keur peuting nembe mulang ti kebon teh kuring ningal mulangna si Gondoruo Mang. Nanging si Gondoruo teh mulangna ka panto tukang pakuritan Imah Manggaha. Ceuk Mang Wawan nyaritakeun hal nu geus ditempona basa peuting ka Gondoruo nu mulang ka panto tukang Imah Manggaha. Mang Yayan anu ngadangu kitu para mitra janten hudang rasa ambekna. Dugaanana geus teu nyalahan sabab sami salaresna dina hatena ge curiga pisan ka Manggaha dina ayana. Geus moal salah. Eta jurigna si Gaha Mang Wawan. Set kumaha nya? Kulewe kayang langsung we dikadek we eta jalma teh. Bangsat si Gaha. Urang mah geus moal nyangka ka sasari ge. Yakin urang mah Mang Wawan si Gaha nu geus munjung teh. Hei sabar atuh Yan. Tong make nafsu heula ayeuna mah. Urang sasarangan we saena datang ka wakil jari heula. Nu mawi nu nempo Gondoruo balik ka Imaga teh lain Wawan hungkul nu nempo teh Yan. Nanging abah ge kapungkur kongsi sami jeung Wawan kitu. Ngan taya saksi we janten sabat ka cukup terang hungkul. Matakna abah mah tara pisan lah keur nicakeun suku ka pakarangan si Gaha teh. Nya eta mah rek aya panenan, rek aya naon oge tara abah mah tara kumaonam tara wantun geus terang kitu teh. Tembal Bah Ajo. Kitu deui Mang Wawan sami jeung bapana. Kiwari langkung nengahan heula kana rasa ambek Mang Yayan nu sigarek langsung wae ngajugjug ka Manggaha para mitra. Sumohon Mang Yayan sabar heula atuh. Nu mawican kapergok ku sasarengan ieu teh Mang. Sanaos urang ge ngertos kumaha teh Mang Yayan ayeuna. Nanging urang ge alim mun kena janten kisru di lembur alatan buktos nu kirang jelas keur boga saksi Mamang. Pada saksi na atuh geus jelas Mang Yayan jeung Bah Ajo anu kapungkur kongsi nempo ge. Lain kitu Mang. Urang ge atuh melang mun saksina saukur abah hungkul mah. Nya salah-salah disangka anak jeung bapa teh geus sakongkol memang boga rasa dendam ka Manggaha. Padahal mah lain kitu kami teh justru kami malah langkung sieun. Tangtos nama bilih aya korban deui keur nu sanesna. Tembal Mang Wawan harita ka Mang Yayan. Janten Mang Yayan ge mikir harita teh aya bener naoge tembal Mang Wawan harita. Manehna oge alim mun kada batur nu teu salah kudu kababawa kana urusan dirina jeung si Gondoruo teh para mitra. Yan, laras si Wawan. Saya nama Wan. Urang obrolkeun wae ka wakil jari perkawis ieu teh. Terasa sarengan kumaha carana tiasa ngabuktoskeun sadayana supados diantawis urang jeung Gaha teh aya silih sangkaan khususna urang nu geus nempo kasih makhluk nu mulang ka imahna. Nu mawi ngaran teh demit bisa wae mulang ka imah sawae. Sanu terang oge sugan Gahaman teu nanging nu batur atanapi Gondoruo demit anu kalasan memang nyangrokna kadinya eta teh Yan. Tembal Bah Ajo oge ngiring sami jeung Mang Wawan keur nenangkeun cara Mang Yayan harita nu geus nafsu wae para mitra. Munya atuh eta teh demit nya balik ka imah si Gaha bah. Demit mambalikna ka kuburan atanapi ka tempat anu sungil sapertos ka kebon tiwu. Manya atuh dugi dipanggihan lain sakali mondok atanapi balik ka imah si Gaha teh. Mun lain nya eta mah si Gaha anu jelasna nya eta manehna anu geus munjung Gondoruo teh pantes da manehna mah sugih beunghar kunci leuit loba duit si goreng mah ngunjung ka Gondoruo eta teh. Tembal Mang Yayan deui ka Bah Ajo. Bari ambek nu teu kapalang teh para mitra kocapna ge. Sabab dina hatena geus ngayakinan nu moal salah deui. Kayakinanana teh langkung yakin ngaleuwihan yakin Mang Wawan jeung Bah Ajo sanos manehna teu ningal oge. Nanging Mang Yayan, hapunten ieu mah nya
janten urang teh siga aya nu aneh teh keur ningali kana masalah ieu nyaeta kuring teh boga patarosan naon sababna atunya eta Gondoruo teh kadang ngajungjurigan oge ka Mang Yayan. Tah Mang Wawang kitu deui urang nanging jawaban ieu teh kungsi kapanggih kamari beurang keur urang duaan jeung pamajikan. Kahiji kawitnya mah nyusur heula ka Jinat Mang Otas ya. Kadua urang sorangan ye numutkeun pamajikan mah bisa janten kitu teh kulantaran urang jeung si Jenat anu geus manggihan keur manehna ngadoker makam Jenat putra Kang Diding teh. Reana beja bisi meureun ngajadikeun usahana bakal sesa ka payuna. Janten urang teh dek sami lah istilah mah dialapati keur tumbalna ku sigaha teh. Tembalna nu geus selain dinyebatkeun ka Gondoruo nanging langsung nyebatkeun kana ngaran Manggaha. Nu geus diyakinan ku satemenna harita teh ku Mang Yayan bahwa anjeunna mah dipastikeun beunghar teh ladang munjung ka Gondoruo. Nya geus atuh ayeuna mah kieu we atunya. Hayu atuh urang teh sasarengan lah. Kalebet abah oge ngiring we ayeuna mah urang tepungan ka Pawakil Jari. Urang bejakeun sadayana ka anjeunna. Perkawis ieu teh kumaha Mang Yayan? Nah saya kitu pamajikan urang butuh dibawa teh tawan. Tong wakah heula Mang. Keun we biuni mah sina tenang heula hatena. Gampil ke mun ayeuna naon kantun Pawakil jeung urang nu ka Imah Mang Yayan lah. Mun nya bisa dibutuhkeun keterangan lanjutan ieu mah. Nah saya oge are kitu kuduna mah. Nu mawi pamajikan ge nya ayeuna teh masih kasieun wae eta teh. Aduh. Bujang-bujang ek ditinggal jauh ditinggal ka dieu oge ku urang teh nya manehna teh was-was wae kitu tah Mang Wawan. Heuy atuh tong dilami-lamikeun deui atuan. Keun we imah mah digembok we heula wan lah. Da murni ge mawa gembok meureun. Kayak anjeunna mulang ti pasar mah muka gembok sorangan mun urang masih kene di Wakil Jari teh. Ceuk Bah Ajo. Nya harita dicarioskeun sasarengan muru gancang lempang ngajugjug ka Imah Pawakil Jari. Niatna kiwari teh bade nyuhunkeun bong-bolong salaku wakil di lembur Gorowong dina perkawis nu geus dialaman ku Mang Yayan ka bojona jeung naon anu geus ditinggal ku Mang Yayan oge Bah Ajo ka Gondoruo nu bali ka Imah Manggaha para mitra. Para mitra kaum dangu suruput heula kopi nanya para mitra. Kiwari dialih carios heula ka Imah Manggaha jeung Binalem. Kaleresan di waktos kirang langkung jam 10 harita Manggaha masih kulem di paturona. Nanging ngaran awewe Binalem geus rengser resik di imah jeung buruanana oge. Kiwari anjeunna kantun ngaberesan kana kamar khusus paranti Manggaha ngajadi Gondoruo teh. Nyaeta mangrupi kamar khusus nu saukur bisa dilebetan ku Manggaha jeung Binalem hungkul. Binalem teh ngaberesan sagala parukuyan jeung urut kekembangan teka kantun hiji calana kolor pamere kuncen kangge diangge ku Manggaha saban mun rek ngajadi Gondoruo keur neangan korban. Ditinggalna hiji kandaga paranti kotak duit jeung tempat paranti nyimpen kolorna. Nanging dina nalikana bade ngabenahan kolor kana kandaga harita kaambe bau larangan awewe nu nandakeun yen Manggaha geus ngaregedan ka korbanna. Tiasana Binalem terang kitu nu mawi kongsi dipasian terang oge ku kuncena waktos kapungkur teh. Jelasna mah yen saban dina Manggaha geus ngaregedan korban nu teu dialapati saukur keur disarean tangtos bakal aya tanda dina kolorna nu bakal kaambe larangan kaum istri para mitra. Kurang ajar salaki teh nemen teu cukup ku ngalawadal hungkul dugi nafsuna oge angger wae diumbar keur ngaregedan batur. Saleresna kuring geus teu kieu dina nandangan kahirupan kieu teh. Nanging teu bisa kumaha dupi kuring ge kaancem nyawa mun kuring dugi wantun minggat atanapi kumaha. Binalem saukur ngelus dada jeung ngarengha panjang. Nu mawi terang kalakuan salakina nu geus ngaregedan ka awewe nu teu diala pikeun tumbalna.
Kamari manehna kongsi nyarioskeun kanami jenat Mang Otas jeung Mang Yayan. Sedengkeun dina poe ieu teh aya kajadian nanaon oge nu geger ti para wargi di lembur ngeunaan Mang Yayan. Bisa janten Yuni nu geus disareanana ieu teh. Dasar lalaki teu kaop hirup ku hiji. Pikeun kuring sanaos sirup buncir leuit ku loba duit ari kieu rasana janten pamajikanana sami wae ngarasa sangsara. Taya bentenna jeung baheula keur susah. Binalem grentesna ukur bisa nyengcirikan nasib sorangan weh para mitra. Dirasana taya ngeunahna sanaos hirup beunghar nanging masih ngarasa kasiksa ku cara salaki nu geus nemen kotorna ngaliwatan aslina jurig jeung siluman. Nya ulah deui kitunya para mitra. Bujeng-bujeng eta anu buncir leuit loba duit jelas-jelas ku ladang munjung. Ari cumarios mah urang ge boga duit kitunya tina ladang haram gitu. Tah eta ge moal ngajadikeun tenang kana rasa pikir urang teh para mitra. Ku kituna pamugi urang sadaya mah sing dilindungan ku rahmat Allah Subhanahu wa taala supados urang teh tiasa teterasan ngala rejeki anu halal jeung barokah pikeun anak incu urang sadayana. Urang lajengkeun para mitranya dongengna. Teu lami kitu harita manggaha teh hudang. Anjeunna jurut diuk bari keneh masih baudah dirge diuk di sopa tengah rohangan tamu. Bari nyauran ka binalem teh para mitra. Dalam gorowokna manggaha dina nyauran ka binalem kiwari. Binalem oge tayaku nembal nanging bari madep ka manggaha nu katingal sesa cipanon dina kongkolak panonan ucan disusut teh para mitra. Lam, kunaon maneh teh cirik? Masih maneh ngambil kolor teh aya. Geus dong aneh ka akang mah tuh. Sabab kumaha nama akang saukur ngalakonan. Pikongkonan go ibu hungkul lain satemena, kayang akang gitu lain. Kocap manggaha nu surti yen pasti binalem ceurik teh. Geus ngambe kana kolor nu ti kuncen nu bisa nandakeun ambe mun manehna geus nyarean awewe para mitra. Nya bade kumaha oge carana lem ngelawan. Pasti akang terus ngajawabna bakal kitu jeung kitu. Nalem geus capek kang hirup terusan kieu wae siga dijadikeun boneka hungkul keur akang teh. Nalem neng nong para mitra. Aduh, dongengna kabujang neng nong. Hampurannya para mitra. Sakitu panginten anu tiasa kapihatur dina ayeuna. Urang lajengkeun deui para mitra nyaeta dongengna teh dina seri kagenepnya para mitra. Sakitu tisim kuring hapunten kana samudayaning kalepatan sapunyere pegat simpai paturai patepang deui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.